Aya tatan pada saheula cenah nu anya teh Septi mangga iya Sarma ku nembe tepang sejak salam pangabaktos kangge sadaya Bapak hajat dewa ibu anu bageus aya apa aja ku nembe panggi itu neng Septi ya sareng salira Bapak hajat sabda anak kaprok manis imutna saeng rupina kuhoyong tenang saha anjeun kayak oke tuan mah duh aduh saha namin salira kagungan saha kasete kabina aduh saha anjeun saha nu sakda saha anjeun mana di mana keberanjeun saha nu sakda lembur anjan hoyong terang kabumina saha nu gaduhna saha anjeun atur nuhun teh saha deui tatan ku nembe tepang salam pangabaktos ahli waris anu bageus aya ahli waris ku nembe panggi mojang pada larang ya wa ya sareng salira saha anjeun manis imutna sarupina kuhoyong tenang saha anjeun saha cenah eta duh aduh saha namina salira kagungan saha asete kabina aduh saha anjeun gaduh kituna ada orang padarang teh saha sakanu saka saha anjeun mana di mana lemur anjeun singkil saha sakanu saka saha anjeun hoyong terang kabumina rasa nu gaduhna saha anjeun saha cenah eta teh wa ku nembe tepangan ku nembe panggi sareng salirangan saha anjeun atur nuhun manis imutna apa hajat deui apa hajat ibu hajat sae rupina Bapak hajat ada bageus
apa hajat koyang kenang saha anajeun ahli waris rebager aya ahli waris kapayun saha namina salira kagungan saha kasep kapina aduh ibu acan bapak acan saha nusaka karang taruna kapayun karang taruna saha najan anu bageurade mana di mana sangat nusaka saha anajan oyong terang kabumian naga saha nu gaduh saha anajan anu bageura sayang deui apa hajat konam betapa pengantin mah pengantin ada bagus gua nambe pagi atau kapayunan sarang salina pengantin istri pengantin pamagang saha anjeun manis emutna manis emot pengantin istri pengantin pamagang sae rupina hajat koyang kenang apa RW saha dan ahli waris rebager deui duh aduh saha namina salira kagungan saha kasep teh pinang aduh saha anajeun ada bageura deui saha sanusaka saha anajeun ibu hajat bapak hajat deui aya mah mana di mana aya apa RW mah lembur apa RW kapayunan saka nusaka pengantin saha anjeun oyong terang kabumina nama saha nu gaduh saha anjeun anu bageura sayang deui aya apa hajat pemuda zaman ayeuna resep model anu eyeuna trik anu bageura deui poho kabung daya bangsa ayo ecok idor rasional ari poho adat ahli waris anu bageura deui ahli waris kapayunan macan teh globalisasi pergaulan ayah bebas teka Bandung tempermisi harungkankeun harga diri